Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2 yang beranggotakan Natasha, Zainal, dan Arya akan membacakan biantara yang berjudul Pentingnya Mendapatkan Pendidikan. Ngawataskeun diri nalika neangan pangawaru ngalegaan wawasan urang sadayana salureun watos kegiatan ngajar yang diajar di kelas. Urang oge bisa diajar sagala rupa hal anu ngarojong kahirupan saperti masak, tani, jeung satarosna. Teu kituna, mangpaatkeun waktu nu mangheudaan pikeun diajar, ulah ngaduhung engke pikeun ngajauhkeun hiji hal sia-sia. Nyuhunkeun dihampunten upami aya teguran anu teh mareneh. Hatur nuhun pisan atas perhatianna.